naon aya Kang aya pikasirieun euy naon aya anu boga penyakit boson boson teh naon aya boson teh hitut wae unggal ngalengkah unggal hitut awewe gadis munggau jeung batur daerah meureun hitut wae da unggal ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh tuluy disadar tilu teteh anjing sakali nuturkeun baru ka rek maraban baru ka jabar roti kabeneran hanya tak itu murah asih pangeran nya nya kumaha kan kabeneran aya bujang deui sarua sa penyakit boson ai lalaki papan tarik kitu teh dut cek bapak-bapak teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy urang bebesanan yuk buah sa penyakit da sarua sa penyakit cenah abeh teh eraeun hayo atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun darekeun pasti heeh yang eueuh jodoh mending kawinkeun budak teh ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti peuting teh sok diintip ku bapakna teh sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bager diintip ku bapana teh kieu ai kamar pareneng deui kahalangan ku biliku baheula mah pareneng didengengekeun anak teh bisi budak teh hade hari panganten da pogoh pesa penyakit ai biasana mah moal peuting teh ngik 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 tak aya mah aya sarakina mah aya nu nemalan ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut da bapakna ngintip kieu we dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut 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 nah hanya beula aya cenah ngikna eueuh ai barang aya di bemeu melang urang ka anakna sieun dipaehan toong mereka itu deket ke panto pantona teh kebeneran deh lain ku panto bereregan ku baligo urut urut baheula dua eleh dibukakeun saeutik oh paingan dut wungkul da keur dipake ngeuning sia itu heeh beureuh katutup liangna katutup kacocokan alah ai budak awewe na mun katempo bapana noong kok jileung teh lalakina ruas meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna jo tuwiu wiu wiu wah eta mah salemut ratang marupana sirine cocokna meureun asa kabukakeun saya RW dan para raih kan isuk-isuk teh beurit aya genep gempar virus hitut alah ampun itu karunya mau balik ti Arab nah awak karunya kanu balik ti Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki imah jadi TKI mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir ngakutan onta gitu balik ka lemur oh eta mah pamajikanana sono urang nya atuh boga duit ongko duit gede ongko kadenge eun ku bangsat eta bangsat sok kadenge wae saha kira-kirana heeh si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus langsung ka kamar ngabedo-bedo lomari bangsat nih keur ngabedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan heeh cinggal lutra eta bangsat leuwaseun ka mana aya lumpat ye sieun ka Parego beneran para teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab atuh oh eta bagus dalahar jam 8 jogor we caritana gatrik
daerah caturnya kan. Oh, cangkang jajamu pabalata obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Nengok. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain salat mereka teh ngedekul kene we. Ya, da isu kage adan deui. Isu gaya kene adan. Caritana geus ya goprak teu langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama, Amwing. sayangku, my honey, darling. Tepangih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambak ti luhur Kumaha kan? bari kabur ditembrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Kumaha. Bari kabur bari ngomong kieu da dumeh tadina ngadenge nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu. Ambak eta bangsat ti luhur bari nembrak kaso-kaso sakalian kalapaan anjing. Gobrang bertak kitu wah lompat mapai galeng. Aing geus jauh teh nyarobok deui. Make cengek anjing. Tidak kesal teh kan. Kenapa kesal ngadenge kitu teh. Aduh ampun. Hayang seungit pakai. Lain rupa-rupa dongeng ngaralu. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri Jauhnya kana feri. di Bangkahuni geuning ka Merak Kamera. numpak kapal nyebrang balik bener ka Jawa Barat Ada rek balik. aya di tengah laut kalaluar tamuatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut Dina dek. ngajajar dina dek teh eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tuh Alah kumaha? tulung Bapak. si horeng kantongna murag ka laut. Laut. Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang. Eta surat-surat penting. Saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh. Jayang. Sarua we modaran maneh da ka laut. Ya heueuh. Wah nu wani. Wah gegejeret eta awewe. No data mah aki-aki Kumakan. Joko jeleng teh ka laut. Gejebur. Kecepok. Kabeneran eta kantong teh karawea. Kumakan teh. Page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng. Beunang eta mah teh ku si Aki teh. Allah alhamdulillah. Dibedo ka luhur teh salamet. Gor we surak. Muji Eta si Aki menang pamuji atau Allah. pan urang lamun dipuji teh atoh. Ya atoh. Si Aki mah Amak kumari akang. nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog. Wah, dikaluhurkeun. Hidup Aki hidup. Aki. Batur teh. Hebat Aki. Eta Aki lain atoh kalah baud. Bari bedog di kieu. Batu teh. Mentong hidup sia goblok. Sok ngomong sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi. Si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun. Lain eta luas nyuntrungkeun ampun eta sia. Matak dekna di lemur tara loba kasusah. Tara mikiran kasusah. Homo ari eueuhna beuh mah di masjid teh cicing. Adan we. Aya eta basa bulan puasa diudag-udag ku masyarakat teh naon? Naon eta teh? Masalahan. Adan aing salah. Salah kumaha? Salah. Heuh aing geus salat asar teh aing teh jauh karelek ke hees.
Ai hudang-hudang poek ai juga daing magrib. Padahal pe hujaneun. Yo cetrek karena pangeras suara. Aing tidak ruas kaburitan yo adan we. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ai ret kena jam dinding kena 4:30 atau pogo nu ngabuburit teh buka kabeh. Gerapek pikir ku sia sanu teu amak meureun. Da dewek teh kulantaran era ceuk dewek teh hoya da ieu mah keur latihan ceuk teh. Eta mah sabedogna jelema ka aing ngepung lumpat ka itu ka dieu di kepung tah tidinya aing mung nicak di masjid teh. Si goblok. Ampun aing. Alah. Homo zaman Asep Show mengening di TPI. Bari ngabuburit aing teh sangu geus asak 5:30 teh. Deungeuna aya kolak di teh secangkir pangirim tetangga. Jetrek kana TV teh. Da dewek mah boga TV teh 14 in bari teu berwarna. Zaman. Kieu we lalaju Asep Show ngadaguan jam genep ngadaguan adan. Sangu geus asak di hareup teh geus geus ieu geus aya dina boboko geus nyampak. Joker lah waing teh hees. Ai eling-eling adan keur tungtungna. La ilaha illallah. Korejat aing. Kokocok we. Allahumma lakasumtu teh geuning. Barang kop kana kejo dek dihuapkeun pisan dina TV teh aya aksara deui selamat menunaikan salat subuh. Anjir aing teh hees teh lila geuning. Atuh puguh we bukan teu saur henteu. Tah kitu teh kuat-kuatna aing dari teh. Ya. Da atuh da urang teh geus kolot tereh paeh heuh. Sapanjang dina seni teh lamun dihitung-hitung mah ditimang-timang loba keneh dosa. Kitu ceuk aing oge. Patak atuh sugane jeung sugan saeutik-saeutik. Da anu bakal ka sawarga mah dalang. Ngalawora teh sia. Nah, apan cek keterangan oge lamun jelema minang tobat bakal ka sawarga. Ai dalang minang tobat, minang geuning aing ngagelutkeun Gatot Kaca jeung Pati teh tobat. Blok aing katipu sia. Ada jadi ngabodor. Elah ampun. Nu alus mah nu lolong. Nu lolong duaan nyobat di kampung. Aing ngobrol teh. Lain cenah euy. Heuh cenah urang eta hirup teh nepi ka kieu cenah cing atuh cenah urang usik. Urang ngamen ka kota pan maneh mah bisa ngacapi ceuk nu saurang teh. Kumaha cenah euy lempangna masih lain ya ka iteup. Dewek cenah muntang kana tak-tak maneh. Sakali ewang tuluy urang ngamen di kota. Ayu. Nya. Tuluy di mana geus menang duit, geus kumpul urang ngalaju film. Goblok kumaha di deuleu na sia teh. Ai heueuh cenah nya teu sadar teh lolong. Heeh. Caritana ti kampung teh udah di gunung cicingna gitu. Ini teh ngarayap. Panai di kampung mah jalan teh rungkaringka nih. Jalan setapak. Aya laguna geuning aya nama. Dina Mawar Bodas. Mapai jalan setapak. Ngajung-jung kaki lemur. Teu karasa capena
da puguh aing teu init-initan nya moal goblok moal capek atuh hujan angin dodar gelap taya pisan keur nyiuhan sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teu euing nu penting mah asal nepi ka tempat anu dituju lek ngalongok anu ngora si goblok mawar bodas ada yang nu ngora aing mah muni eueuh ka kapok sakinda geus diontrog teh alah ampun aing kitu teh lain dongeng nu lolong teh heueuh caritana muntang kana tak-takan kita cenyaho dina gawir bulan itu teh tangka kalapa mempansok kitu tah melengkung pada inu bentak mah aya tangka kalapa melengkung teh sok kitu tah ieu mah nama lempeng we jodoh alah cenah euy naon cenah euy ngagedung tidak agor cenah euy ngeuleuh atuh goblok apa naik cek lolong ayo aduh alah ampun aing kana naon cenah euy teuing cenah da gede uluh tangka kalapa cenah euy nah sia nyaho tangka kalapa cenah pan aing mah kungsi beuntak baheula goblok nah cenah tuh sia jadi lolong apa cacingeun tangka kalapa cenah euy uluh cing cenah deuleu ka luhur ayaan muni keukeuh sia teh ka aing teh pan lolong aing teh hayang cenah euy cai kalapa duh hanaang wayak ieu mah beuneu cenah dewek bisa naik na mah bisa mah cenah naik atuh ngalah ka nya da aing hayang nginum sok cenah daguan kumaha nya tadiuk di handap ulah handap penting tangka kalapa bisi katinggang bijeng luak liuk mana cenah bisa nembogana goblok pan aing teh lolong ai heueuh jo tereke dosa urang mah angsron di kaluhur kabayang ke jalur lolong naik teu nyaho tangka kalapa teh urut ka bentar guluduh dugul di luhurna teh eueuhna naon barang angsron deui kitu eueuhna naon pan jok koleang berag-rag eta ceuk nu lolong nu handap nu nungguan tah geus we hiji euy baru kana kalapa nu rag-rag teh aduh panai bakating penyeri mengihan maneh meureun si cikiih na teh ngucur tak kana lahuna nu nungguan yo wah pupus oi lebar cenah euy suruput we ika nyawa wah kolot teuing anjing asin oi puguh mecer linci kalapa aja euy aduh abon lolong nah sia teh seuri atuh hare-hare we sia da geus ngadenge oh paingan tuh aduh atuh geus ngadenge atuh seuri-seuri atuh euy rojong aing teh udah ayeuna teh geuningan euy didenge-denge teh geus jadi bahan komoditas ka kampung-kampung gengsi cenah lamun teteler teh nu matak jauhkeun tina narkoba eta teh panyekok batur supaya pemuda-pemudi di urang teh lemah di mana lemah mentalna tah babari penjajah teh asupna dialah heula pemuda teh dicekok supaya bangsa urang teh lemah itu petak kadeh jauhkeun nu kitu nya
mudah-mudahan atuh nya itu eta tina inuman can tina kahakanan can tina pakaian budaya-budaya teh dilelepkeun ka urang ai di urang jauh dirontok we deui nya oh iya ayeuna mah pan baju urang Sunda teh geus ku ieu we kudu ngadu domba baraji hideung make ikat panayagan padahal sapopoe teh pantes urang Sunda mah baju hideung pangsi grepe make ikat da urang Sunda gengsi pan urang mah eta pada merong wae dulit teuing nu urang lain ulah make pakaian anulian eta we gerak pakaian budak awewe gadis gini calana merecet gini baju semet bujana teh kadeuleu gini sana yeuna PCD porno wah dicekok ge aya aturan budak karek SMP oge tamat SMP diintip teh ku dewek keur nyeteh nu kitu patuh teh salah bapakna atuh nah der disadiakeun fasilitasna nya sadiakeun mah meja belajar ulah bebas teuing budak teh di imah teh ieu mah kumaha atuh da PS poho kana budaya urang mah geuning euy ai ku kitu nama euy tong boro anak batur anak dalang eta wayang disadiakeun di imah kalah dijejek goblok ja anak aing aduh ampun ampun Gusti ngomong teh geus bahasa Indonesia we da kana Sunda teh Bapak makan apa sih sing teh peuyeum apa itu peyem kitu nepi ka teu wawuh jeung peuyeum teh sik kurang ajar aduh makan apa Pak pakai daun katimus apa itu katinggang gerapek pikir ku silaing dewek keur dahar we nguas coet ngakan karedok makan apa itu Pak cing teh karedok apa itu korodok wah padahal deuleu martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak pan bangsana bener nya budaya teh anu aya patula patali jeung peradaban sok ari budaya pangkolotna di tiap-tiap daerah nya eta basa moal aya deui nu bakal ngarakeutkeun kana rasa manusia basana moal aya deui nu bakal apal kana basana bangsana tuh urang Batak urang Jawa nu aya di dieu pan adaptasi meureun ngomong Sunda ngapalkeun bahasa Sunda rumah sama di dieu tuh Bapak Komandan Bapak Dalanud bahasa dewek tadi datang teh wilujeng sumping Pak aduh ngeunah pan eta teh saling hargaan nya sabab naon pangbeungharna bahasa Sunda mah deuleu tina dahar wungku dahar loba teh loba basana dahar tuang nyatu lolodok mam tetegek lolodok ngawadang daang loba eta teh aya ajangna lamun apal mah sabab ceuk bahasa ceuk unak usuk bahasa abdi keur neda Bapak tuang tuh
Ada bapak ayah nuju tuang. Abdi kira namanya tetos neda pada ngiringan atau tuang teu. Paranah nya Kang. Lu itu domba aing keur nyatu karena domba mah teu kasar. Karena hayam parabat. Aya ieu mah tukang domba urang Sunda. Tuh cenah itu tinggal di mastaka domba tuh. Kitu pernah domba. Karena domba mah sirah we kayaknya. Huluna we urang ngomong jeung dunungan sanajan bari jeung eta tong era kasar da basa. Cek dunungan teh cepot mawa naon maneh itu abdi teh ngabantun cokor domba cenah teu kasar Naka domba lamun kieu teh salah mawa naon teh cepot itu mastaka domba manawi tangkurak sia bade gitu salah eta pisilakaeun nya itu ayah teteh unak usukna euy nuju ngagule mastaka domba gitu sirah keur urang keneh keur pribadi eta mah duh nu mawi euy deui teh dola sirah teh rada leneng ieu teh tetep we ka domba mah hulu nya kitu ngamumule basa teh deuleu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh. Waalaikumsalam. Salah. Lain haleluya. Waalaikumsalam. Hepan kitu bieu ge belegung. Salah. Ciri lain agama Islam teh. Inna dina indalohil Islam. Agama anu dipikarido ku Allah munguh Allah nyatana Islam. Islam. Antak teh bala. Oh nyaho aing ge Islam. Islam. Lain agama Shinto. Islam. Oh nyaho aing oge Islam. Mengesa di dalam pengna bener teh. Nya. Oh nyaho Islam aing maneh di sarwana. Kalaka di kopeah we Islam lain Hindun. Islam. Urang sararea dina waktu ayeuna teh nyaeta bakal paeh. Ngan saacana maot pangeran ngabejaan itaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jadi sinak nama ulah wa kamaranaos sehingga can aya dina jalur kaislaman. Nyaho Islam. Bolot gini. Bolot tidak Hah? Lain isnet Islam. Nyaho aing oge da tibana coge Islam. Ya. Komo deui urang ayeuna rengse nyaeta sasih Rajab. Diisrokeun jeung dimi'rajkeunana junjunan urang Nabi besar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaeta diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Heuh nyaho, ka Masjidil Aqsa belegong. Salah ulah ngaheureukeun agama Islam maneh. Maneh masalah nah cek maneh tadi ti Masjidil Haram ka Bekasi ka Masjidil Aqsa tidinya nyaeta ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho ka Sidratul Muntaha lain ka Karamat Jati. Sian bodoh mah belum
ka Sidratul Muntaha. Heeh nyaho. Lain muntaber, muntaha. Anjing. Kudu didagor si eta mah. Ulang ngaheureukeun agama. Hah? Sia nu budeg. Bolot. Hah? Bolot. Hisna ieu maneh. Komo deui pan ayeuna mah bakal urang teh nyaeta mapag siap sapsi Ramadan. Nyaho aing oge. Ramadan lain Roma Irama nah sia teh. Aduh. Anjing. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ngerti teu maneh? Nyaho tatakun lain tak apa saja nah diuk sia diuk ke sini dia Allah jeung aing hah diuk maneh diuk di dieu entong loba omong hah diuk maneh di dieu innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak lu mati. Aduh susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapak aing mah henteu naon panyawatna coba nepi ka keukeuh kitu bapak urang malah jadi haji aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji geus umroh muntaber kabeh bener leuwih bejaan ai kayak kitu teh atuh kadulur aya obatna muntaber daun jamu batu lius nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jamu batu da bawa nyamuk atuh jadi eta mah da bawa nyamuk atuh diajak ngobrol ge pek meneh ngarobrol lah aing geus teu nyambung percuma teu didenge nyaritakeun agama ge asa dilalempeng nuhun bisa kararumpul maneh euy oh dina raraga Isra Mi'raj nuhun coba teu nyambungna teh lain kumaha kadengena sia boten nyambung goblok eta teh di langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim heuh nyaho aing oge his nah lain Sarman Ibrahim mun aya ngajejek aing eueuh nu nyebut Sarman eueuh nu nyebut naon tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok teh lain kana ojek kana burok heueuh nyaho aing oge tiba heula ge geus nyaho teh ai burok teh tina kecap barokah teh barokah haulahu jadi barokah Allah jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah kitu nya kantos tepang oge di langit ka hiji teh kadu ka hiji meureun sareng Nabi Adam heuh nyaho his Nabi Adam lain Adam deuh pangenangan geuna tunggu datang aing beri jalan rempling kabeh kawas angkat tincak sakitu kenal berebetan pakai ya sia teh kenang kita tadi boborobotan nepi ka katorekan aing naon eta kenang bieu di sada pangbejak
ngayakeun pangenangankeun gitu. Hayang sabaraha kitu diberi duit ku aing. Oh, bieu teh dikenangan goblok. Hah? Bieu teh dikenangan. Oh, ayeuna bade. Sok. Hah? Sok. Genahan bisa datang kenang itu. Alah, eta sinena kata-kata dah ada je. Anu pasar. Alah, hebat tukang kenang di mana cuy? Di mana? Ya, ai kenang jempe siapa pajar di sana. Pajar keun di sini jeung hahleuang anak geuna pugu sini keur ngahuap. Hebat euy nu. Eta nepi ka bisa sarengkak teh uing kenangan. Alah kakenangan aing ieu. Nah, da kenang mah jempe sia teh. Kenang jempe. Ngeunah teh di mana tukang kenang je. Wayaan budak si goblok. Budak sia teh. Di mana teh tukang kenang teh? Cangkuang. Di Cangkuang. Bu. Cangkuang mah ya laguna tuh. Cuma cangkuang dalam. Cangkul aja cuma. Aduh. Udang mana tadi kenang deh? Nah, dah tadi kenangan mana yang bingi gade? Hah? Mana tadi kenangan bingi gade? Kudu sabaraha mere? Bu nepi ka budak gitu dibeakeun ku sorangan. Diuk sia goblok ah. Hah? Diuk. Saha nu maot? Diuk sia didinya diuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh goblok. Naon panyawatna? Aduh si goblok udah kekeh goblok. Ya teuing atuh ngiring bela sungkawa uing aje. Beda-beda teuing aje. Keun bae tong diceungceuri ka nu maot. Da meureunna geus sakitu meureun urang doakeun nya. Aje kalau beuki parna aje gaduh. Karunya euy dulurna euy bapana maot. Lain maot goblok sia diuk penyakit kanker. Aje. Keun bae tong diceungceurikeun ae. Moga-moga we tuang rama atuh mulihna ka alam asa teh sing ditampi iman Islamna. Gaji. Tah gitu amin gitu. Aje. Sawiya sajugan ku abdi we. Naon? Ieu buta kitu mun bolot urang teungeul matana geura. Sia montong ngajago ngomong teh bisi dibaheum ku aing. Goblok. Emangna aing teh beuneur. Make dibaheum setan. Ulah. Teungeun aing disebut beuneur. Tong dihalangan ka cuman. Antep tak si goblok. Cuman bisa. So katukannya. Siapa akan tenggelan tak cuman.
murid aing heula lanan eleh muridna tah guruna si beruk sia si samangka yo cekena ajar banyak ya nah, saya datang we. Anu marengan si Gatot Kaca pan sia tadi. Heuh. Keun antep Gatot Kaca jeung itu aing jeung maneh. Alah. Ngeunakeun atuh. Saha ngaran maneh? Aing. Purabaya. Purabaya nurutan Gatot Kaca sia. Hade tangaran Purabaya euy tuh. Macam aing lamun boga anak teh ngaranna Ca. Ya, ngaran si dewek mah halus wae. Euy. Ngalatenget. Ujung mutu. Aya kitu anu peget beuki nyatu. Ih, si goblok. Boga reboes kekepehan anu berwes kudu dipaehan aji jekai jawa kasih berem ngalasai kayak gitu anu berem bau cai goblok memang naik teh waduk ngalah tutut ya poho saja ngalah tutut meni loba naon orang Minang beda si adik teh rame gitu saja lagi goblok oh waduh ngetrek kain wah oi gede teh lawan teh yeuh 17 ya so geus kolot manehna mah aing mah karek mulak hiji atuh mulak hiji oge deuleu aing geus 14 tahun mah deuleu pohang jeung anjing li mulak hiji we tah tuh we tah tuh lain ngetrek ngeteh liur euy marukan aku mah beda mana tukang ulinnya matak teh goblok duit oge aing mah tukang ulin tah we usah ya ada anjing goblok mah jengut sia aing teh deuleu tah we satak we itu we aduh iya labu ya meni atoh alah ngunaheun kitu eta seuri si goblok anjing jadi euy tetulus seurina tetulus udah nyeri anjing alah we tah tersat tuh ya jorang sih mah lain jorang goblok jabakan tahun jorok sih mah porno aksi cece lain meni gede gitu euy naon eta bobogaan meni gede gitu ya heuh anjing udah diurus kumaha teh ngurusna naon hayang gede gitu hayang mana gede hayang bener
kapal terbang. Nah, yang gede tahun nanyakeun tentang kapal terbang sih teh. Oh, ya henteu. Ya syukur ya mah. Goblok teh nyambung pisan. Hayang gede mah deuleu. Milu geus ka tentara naik kapal. Terus milu kana parasit ngagajelang ti luhur. Maneh mah teu make parasit. Mawa we dudukuy bade matalian. Lain hayang gede dengekeun heula tuh dongengna. Prosesna dengekeun heula hayang gede mah. Sanggeusna ngagajelang tina kapal teh pan ngoleang. Bek ka handap. Ngagedean, lain ngagedean pae haji. Kejadian ambekeun euy. Hebat ya jelema teh usikna lamun ambek mah teh sapruk jurusna teh eueuh. Ngawur kana aing nek kapancing urang. Sok sialah urang pahina-hina, urang pamek-amek. Lamun amek teh berarti eleh. Sok panyarekan-nyarekan yang aing. Si goreng patus, si aji, si kurang ajar, si bangsat. Si peget. Si bukiti using, si ketos, si nongtot bool, indungna jeung bapana eta teh juri jarian. Wah, mau amak ini. Sok maneheun. Walila aing mah. Ade teh cindekeun naon? Banyarekan aja ka indungna. Kabina-bina teh sia kapancing amek dici siapa kicu ah. Goblok ieu mah. Banyarekan lain deungeu. Sok deui atuh. Sia. Si jiga karpet. Mulai jauh bawang berem sia teh tuluy disiksik dipakai sabaraha tuluy dihakan ku aing ngeunah nya ngeunah tuluy gede ngeunah mah aduh teu ambek keneh wah jeung maneheun bari hayang ambek mah nyaho indung maneh nyaho nya indung aing mah nyaho dan ngelahirkeun aing tah sia biji teh lain tinu biasa tidak naon tidak bool bareng jeung cacing anjing iraha teh ngomong teh ele ambek ele aduh euy aduh alah rame kieu ya jeung gelut mah